Nikmatnya kopi bisa, rokok kabeli. Jangan dipaksa. Senangnya dalam hati. Bila boga duit, coba si aing berbagi kalah duit teh geuning. Tinggal apa aing? Aing di era-era tuh udah ku tukang warung ngomong ke Alakuan teh angger wae kana nipuan jalma teh kabina-bina teuing. Kenyahoan. Ngomong 10.000 giliran ditagih 50.000-an. Hape aing nakal kali cabang gitu. Ampun, sok mana tadi duit aing nu tadi? Duit aing mana nu tadi? kopi jeung rokok. Ampun. Sing benar cek aing teh. Ban doyok mungkin digantian ku orang geus boga. Senang kumaha ngopi aing dia teh sakitu puas jeung babaturan wae. Mungkin digantian lah. Ya mendingan balik we ka imahnya duit lah. Duit di mana aing boga duit sakitu kitu. Ah, pan 50.000 ieu mah 10.000 moal mahi. Ampun. Aing angger we pusing wae aing ku jalma ieu mah.